di WA Rojali rombongan Jandalia. Ada. Akhirnya ibu bapak eta awewe kulantaran kesel ngajanda selama 1 tahun, akhirnya dijodohkeun ku bapana jeung ustad. Ai kunaon kawin jeung ustad? Karena ke menang sabulan, jubur nu tarina gitar Spanyol jadi gitar rusak. Dada jadi kos acak-acakan. Dada begang. Akhirnya sakabeh tatanggana ngomongkeun ka eta awewe awak gelis-gelis, awak bagus-bagus kunaon kawin jeung ustad jadi rusak ieu. Ayeuna eta awewe Pak curhat ngobrol jeung tatanggana, ditanya ku tatanggana, "Bi, ai bibi si kunaon awak bagus-bagus, awak gelis-gelis kunaon kawin jeung ustad jadi rusak ieu?" Eta ngomongna ngajawabna kieu, "Bi, dicaritakeun mah panjang kumaha heuy, ieu bibi sanggeus kawin jeung ustad karek menang sabulan can pernah haes di beuting. Hayu naon bae tuh, salaki kami mah ustad, salaki kami mah kiai. Ti penting telok HS, ti penting wiridan bae, ti penting amalan bae, kapentil-pentil susu aing dipake wiridan." Heuy, bisa kawalat. Justru lamun ibu maut, bapak maut, urang diasupkeun ka jero kuburan. Anak urang santri aya nu ngiriman Fatihah. Kos almarhumah anakna santri kabeh. Alhamdulillah. Makana didik anak urang supaya ngajadi anak anu soleh-soleha. Titipkeun ka pesantren, titipkeun ka pondok pesantren, titipkeun ka ustad, titipkeun ka kiai supaya anak urang daek ibadah Allah Subhanahu. Ngomong ayeuna bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ibu bapak loba pahala anu dilipat gandakeun ku Allah. Bahkan di bulan Ramadan aya hiji ibadah anu teu aya di bulan sanesna. Ibadah naon? Salat tarawih. Salat tarawih. Makana ya pamuda salat tarawihna urang beneran. Kunaon Haji Lukman ngomong kieu, maaf ibu bapak, di lembur-lembur, di masjid, di mushola loba keneh anu salat tarawih potongan model kieu. Maaf, dina salat rek salat sunnah, rek salat wajib aya nu dingaranan rukun salat. Naon rukun salat? Rukun salat teh eureun sakedeung kira-kira maca ukuran 8. Subhanallah. Kunaon Haji Lukman ngomong kieu? Tempo di lembur-lembur, di masjid, di mushola, di majelis aya keneh anu salat tarawih potongan model kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kami tidak akan biarkan sahidin salat kita ke salat lagi Allah boleh. Ah, di mana jalan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ataina kal kausa fasoli bi man sami Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak akan biarkan sahidin salat kita ke salat Allah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sawi yang Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Haji cek Bilal teh padlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Aki-aki masalah denge hajar bae wa ni'mah. Eta lamun salat tarawih kos kitu aya tumaninah tau. Lamun salat pamake tumaninah sah tangto. Teu sah. Nah capek-capek awak, nah hideung tarang jeung dengkul. Salat tarawih urang moal ditarima ku Allah Subhanahu. Geus salat tarawih mah ulah sok cepeteuin. Karunya Pak ka aki-aki. Atuh panorama nu urang geus assalamualaikum aki-aki mah karek atah. Atah. Teu tukang ira asapna tuh aki. Geus salat tarawih mah ulah sok cepeteuin. Kadang-kadang Pak ya, aya ya imam tarawih model kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kami tidak akan kemudian pada saat ini satu benar sirah. Cek di tukang aing boga sirah pango. Hei, eureun didinya teh kurang bagus. Tuh tanyakan ka ahli qiraat termasuk waqaf kabeh. Mun urang eureun pelebadinya teh kurang bagus, makana rek diwasol-wasol, rek diwaqaf. Wah, geus salat tarawih ulah sok cepet deui. Santai deui, ulah. Awas ulah mentang-mentang qori deui. Jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Kang Pamurad. Isukana salat tarawih pindah. Makana salat tarawih mah cepeteun ulah, santai teuing. Anu senang-senang baik.
Makanya didik Pak anak urang Al-Quran, titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke ustadz jeung kiai, lantaran lamun anak urang di zaman ayeuna teu diweuhkeun kana Al-Quran, teu diweuhkeun kana ilmu agama, bahaya. Sebab beurang penting anak urang ulin di hareupeun imah kabeh ge ngoprek-ngoprek HP. Bener Pak? Tempo anak urang Pak Haji ayeuna ulin di hareupeun imah kabeh ngopenan HP. Bener. Beda jeung urang Pak, jeung urang mah baheula nya ulin di hareupeun imah palingnya main benteng, main gobak. Bener. Aya main gobak di dieu aya. Eta main gobak papa heula paling enak lamun dianggap anak bawang. Pan anak bawang mau urang capek lupa tahun kali-kali itu pas asin sok tilok dianggap sia jasa. Urang mah baheula kitu ulin di hareupeun imah main benteng, main gobak. Tapi tempo anak urang Pak ulin di hareupeun imah ayeuna buka HP, buka YouTube, buka video, betul? Buka lagu. Urang malah baheula Pak paling yang ngalagu baheula teh anu teh bang bang kali mali mago bang bang bangkong lupat wahid tukang guru sekolah desa saban poe jarum paranti putri nu garulis lisung kapal udara ragam di Jakarta. Ndot saya Jakarta saya nggak ngerti. Tapi awas pemuda ya, awas pemuda ya. Aya lagu baheula anu ayeuna ulah diturutan. Non cara ieu teh ya, lempal-lempil, aya pilot rame, aya me. Urang mah bahaji baheula ulin di hareupeun imah kitu. Tapi tempo anak urang hayo ulin di hareupeun imah ayeuna kabeh ngoprek-ngoprek. Ieu budak ayeuna ieu lamun libur, poe Minggu ulin ka mana? Ka mall. Ka tempat wisata. Urang mah baheula poe Minggu lamun libur sakola paling elah naik ka takal jambu di pipir. Bener Pak? Bari jog-jogan teh jot-jotan kalapa jambu mede maoyota tang lihoapan. Ya ampun ya. Berarti nu hadir cara radul ya. Urang mah kitu Pak baheula. Tapi tempo anak-anak urang di zaman ayeuna berang penting kabeh ngoprek-ngoprek. Neuk ka mamana ayeuna mah Pak moal nyasar aya HP, aya map, aya Google, aya GPS. Alhamdulillah. Tahadus minimal Haji Lukman ceramah kemana-mana, ka Lampung, ka Palembang, ka Bengkulu, bahkan ka Singapura, bahkan ka Malaysia, bahkan ka Thailand. Eta di Thailand Abah Haji aya kabupaten ngaranna Kabupaten Patoni yang mayoritas umat Islam, bahkan Bupati Nega Haba simkuring pernah ceramah ke pelosok Thailand ka Patoni. Eta pakai GPS, pakai HP, katangi kapanggih. Alhamdulillah beres ceramah disambut ku Bupati Thailand di kantor Bupati dengan duren moncong. Alhamdulillah. Eta baheula mah beda jeung ayeuna. Ya baheula mah budak baheula pamuda lamun rek anyang ka Bogoh teu nyaho alamat baheula mah newak congcoran. Bener. Heuy baheula mah congcoran kurang ditewak. Ditanyaan teh kurang congcoran ka Bogoh aing di mana? Ane ini ngalaman. Eta congcoran ngarti syukuran nunjuk deh tuh. Makanya lamun anak urang Pak di zaman ayeuna teu diweuhkeun kana ilmu agama ieu bahaya. Sok didik anak urang Al-Qur'an supaya anak urang bisa maca Al-Qur'an. Insyaallah mun anak urang bisa maca Al-Qur'an ketika urang maot aya nu bakal ngiriman surat Yasin, aya nu bakal ngiriman Fatihah. Urang mah lain ustad, urang mah lain kiai, rek saha lamun macakeun Fatihah lamun lain anak urang. Bener? Bener tante? Maka benteng iman di akhir zaman yang kedua adalah kitab Al-Quranul Karim. Yang terakhir, yang ketiga, benteng iman di akhir zaman adalah zikrullah, zikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mun urang selalu zikir ingat ka Gusti Allah, insya Allah urang bakal diselamatkan ku Allah. Bukti kekawasan Allah ketika Banten kena tsunami, ada satu desa yang jaraknya 5 kilo dari permukaan laut, anyar carita hancur ajak-ajakan. Tapi ayah hiji kampung, tapi ayah hiji makam wali, makam manusia yang selalu dikir kepada Allah. Makam Syekh Asnawi Caringin, makam Syekh Husein Carita, makamnya begitu dekat dengan laut, tapi terhancur ieu ka kawasan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun. Kamari di Sulawesi banjir bandang terjadi. Imah-imah adu bararagus ala lancur, gedung-gedung yang bertingkat ala lancur, tapi ayah imah